Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana bil muwajahah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana anu mulia mangga urang lajengkeun kitab Azkar Nawawi halaman 10 masih ngajelaskeun bab dzikir. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Azma'a tos ijma para ulama, rempung salulama para ulama ijma ala jawazi dzikri kana meunangna dzikir bil qalbi ku hate wal lisani sareng ku lisan. Walil muhdisi jeung lil muhdisi pikeun jalma anu hadas boga hadas, wal junubi jeung jalma nu junub, wal haidhi jeung jalma nu haid, wa nufasai jeung jalma anu nipas. Wadzalika sareng ari itu jawaju dzikri bil qalbi bi tasbihi eta dina maca tasbih, wa tahlili sareng tahlil, wa tahmidi sareng maca tahmid, wa takbiri sareng maca takbir, wa sholati sareng maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi, ala rasulillahi ka kanjeng rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa du'ai sareng ngadua, wa ghairi dalika jeung salianti ieu tasbih tahlil tahmid takbir nu kabeh. Walakin qiraatul qur'ana tatapina kana maca Qur'an haramun eta hukumna haram, alal junubi ka jalma nu junub, wal haidhi jeung jalma nu haid, wa nufasai jeung jalma nu nipas. Sawaun eta sarua bae qira'a maca jalma qalilan kalawan sakedik au kasiron tawa seueur, hatta ba'di ayatin sahingga sawarehna ayat. Wa yajuju jeung meunang lahum pikeun ieu junub nu haid jeung nu nipas naon ijraul qur'ani ngaberjalankeun Qur'an alal qalbi kana hate min ghairi lafdzin tina henteu dilapadkeun. Wa kadalika jeung nya kitu deui yajuju anadru ari ningali fil mashafi dina Qur'an. Wa imraruhu sareng ngaliwatkeunana Qur'an alal qalbi kana hate. Qala nyarios saha ashabuna ashaburang sadaya, wa yajuju jeung meunang lil junubi pikeun jalma nu junub, wal haidhi jeung jalma nu haid naon ayakula yen maca ieu junub jeung haid nyarios ingdal musibati dina nalika meunang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ingda rukubi dabbati jeung dina nalika tutumpakan kana kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ingda du'ai jeung dina nalika ngadua meunang maca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa idza lam yaksida jeung di mana teu ngamaksud ieu haid jeung junub bihi ku ieu doa Al-Qur'ana kana Qur'an. Walahuma peun maksadna dina ieu pasal geus ijma para ulama bahwa meunang dzikir ku hate jeung dzikir ku lisan keur saha. Dzikir ku hate jeung dzikir ku lisan keur jalma nu hadas, nu boga hadas tegasna mah jalma nu boga hadas alit atanapi hadas ageung. Taroh nu boga hadas alit jalma anu teu boga wudu. Hadas alit teh nu ngawajibkeun kana wudu, hadas ageung nu ngawajibkeun kana adus. Jalma nu teu boga wudu, jalma nu junub, jalma nu haid, jalma nu nipas, ieu meunang dzikir rek ku hate atawa ku lisan. Dzikir nu mana meunang teh ku hate jeung ku lisan? Dzikir pitasbihi dina dzikir maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, kitu nya subhanallah. Nu teu boga wudu, nu junub, nu haid jeung anu nipas meunang dzikir dina tasbih. Wa tahlili jeung dzikir tahlil. Maca la ilaha illallah keur nu hadas, nu junub, nu haid eta oge meunang dzikir dina maca tahlil. Wa tahmid, maca tahmid jalma nu boga hadas, teu boga wudu,
nu junub nu haid jeung nu nifas meunang maca alhamdulillah 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 meunang. Wa takbiri jeung dikir dina maca takbir meunang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar keur saha? Keur jalma nu boga hadas, jalma nu junub, jalma nu haid jeung jalma nu nifas. Wa sholati ala Rasulillah, maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Sholawatna nu mana bae keur jalma nu boga nu teu boga wudu, nu boga hadas, jalma nu junub, jalma nu haid jeung jalma nu nifas eta meunang maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Bahkan waduai ngadua oge meunang. Ngadua silahkan nu teu boga wudu, boga anu junub nu haid jeung nu nifas meunang ngadua. Bahkan wa ghairi dalika salian tina name. Kumaha lamun maca Quran? Walakin qiraatul Quran haramun alal junub wal haid wa nufasai. Tapi keur kana maca Quran mah haram. Keur saha haram teh? Hiji keur jalma anu junub. Jalma nu junub teh jalma nu wajib adus seperti jalma nu tos geus ngalakukeun jima jeung pasang suami istri itu junub. Wajib adus heula. Haid maca Quran nu junub ieu hukumna haram. Atau anu haid maca Quran eta ge hukumna haram. Nu nifas maca Quran hukumna haram. Nu dibaca nama sawaun qira'a qalilan aw kasiron hatta ba'du ayatin. Nu dibaca mah baik itu sakedik ayat Quran teh atawa seueur tawa nu dibacana sebagian ayat. Keur nu junub nu haid jeung nifas lamun dibaca ieu Quran hukumna haram. Itu haram. Kumaha lamun teu dibaca balem lisan mah nu dibacana dina hate wungkul teu dilapadkeun teu diucapkeun. Keur nu junub nu haid jeung nu nifas kana Quran gambaran Quran teh geus katalar misalna 30 juz teu dilapadkeun teu diucapkeun ngan dina hate we dijalankeunana teh. Wa yajuju lahum ijra'ul Qur'ani alal qalbi min ghairi labdin. Meunang keur ieu jalma nu junub, keur jalma anu haid, jalma nu nifas ngaberjalankeun Quran dina hate tina henteu dilapadkeun, teu diucapkeun. Dina hate misalna bismillahirrahmanirrahim sampai dibaca sadaya ayat Quran tapi dina hate teu dilapadkeun itu hukumna meunang. Wa kadalika an-nadru fil mashafi nya kitu deui meunang deui. Ningalieun Quran ningali wungkul gitu katingali kan budak kermukaan Quran ditingali wungkul teu diucapkeun teu dibaca ningali wungkul mah teu naon atawa wa imraruhu alal qalbi ngaliwatkeun ieu Quran kana hate kitu nya muncak ieu mah murojaah tapi henteu dilapadkeun dina hate we wungkul ta eta ge henteu haram ka jalma nu junub haid nifas dengan catatan teu diucapkeun teu dilapadkeun meunang. Qala ashabuna yajuju lil junubi wal haid ayakula indal musibah. Nurutkeun ashab urang sadaya hukumna meunang keur jalma nu junub, jalma anu haid maca kana dina nalika keur musibah maca kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teh itu salah sauyos ayat Quran. Nah menang sabab ngucapkeunana dina nalika keur musibah ketika ieu nu haid jeung junub aya musibah ngucapkeun kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta hukumna meunang. Atawa anu junub anu haid teh numpak kana motor, numpak kana mobil, numpak kendaraan nu dibaca ayat Quran. Ngan ayatna ayat nu dikhususkeun dicontohan ku Rasul ketika naik kendaraan baca ayat ieu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tah meunang keur nu haid, meunang keur nu junub maca eta ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ketika anjeunna naik kendaraan. Bahkan wa inda du'ai dina nalika ngadua
ngadua jalma nu junub jalma nu haid ngadua ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menang ngadua ku eta dengan catatan menang ngadua maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maca alladzi non subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dengan catatan idalam yaksida bihi Al-Qur'an. Di mana-mana tengah maksud ieu jalma nu junub jeung nu haid teh tengah maksud kana maca Qur'an. Eta mah ngamaksudna ngadua we, eta mah ngadua ku bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta subhanalladzi niat ngadua we lain niat maca Qur'an. Meunang keur jalma nu haid jeung jalma anu junub. Walahuma jeung eta tetep meunang deui keur nu haid jeung nu junub ayakula ari yen maca ieu haid jeung nu junub bismillah walhamdulillah, kana lapad bismillah walhamdulillah di dalam yaksida di mana-mana tengah maksud ieu nu haid jeung nu junub Al-Qur'an kana Qur'an. Jadi meunang deui keur nu haid jeung nu junub macakeun bismillah alhamdulillah dengan catatan manehna tengah maksud kana maca Qur'an. Sawaun sarua bae kosoda ngamaksud ieu junub jeung haid adzikra kana dikir awalam yakun atawa henteu aya lahuma pikeun nu junub jeung haid naon qasdun pamaksudan. Eta mah teu ngamaksud kana maca Qur'an teh gambaran ngamaksudna niat urang mah niat dikir atawa henteu aya teu niat maca Qur'an teu niatna naon gitu teu maksudna naon, nu jelas teu ngamaksud kana Qur'an meunang. Jadi jalma nu junub jalma nu haid meunang maca Rabbana atina fid dunya hasanah jeung nu sajena niat teu ngamaksud niat maca Qur'an, meunang ngamaksud ngadua atau ngamaksud di dikir. Walaya simani jeung teu berdosa ieu nu junub jeung nu haid illa idza qasada angin di mana ngamaksud nu haid jeung nu junub Al-Qur'ana kana maca Qur'an. Teu dosa maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nu haid nu junub teu nanaon tapi niat ngadu atawa niat di dikir. Tapi lamun manehna niatna maca Qur'an mah hukumna jadi dosa. Tadi illa idza qasada Al-Qur'ana di mana lamun ngamaksud ieu nu haid jeung nu junub ngamaksud kana maca Qur'an mah hukumna jadi dosa. Waya juju jeung meunang deui lahuma pikeun nu haid jeung nu junub naon qiraatuma maca perkara nu sikhot anu disalin. Naon tilawatuhu bacaanana ieu mah kasai wasaikhot idza zanna ya parjumuhuma. Meunang deui nu haid jeung nu nipa nu haid jeung nu junub maca ayat nu geus disalin tilawahna geus disalin bacaana saperti ayat kasai wasaikhot idza zanna ya parjumuhuma. Dibaca eta ku nu haid jeung nu junub ta eta meunang sabab geus di salin. Awa amma idza qala lil insan jeung anapun di mana-mana ngomong ieu nu haid jeung nu nipas teh nu haid jeung nu junub teh lil insan ka manusia ngomongna kieu hud alkitab biquwah hud kudu nyokot anjeun alkitab kana kitab biquwatin kalawan kakuatan. Al-qala atau ngomong ieu nu junub jeung nu haid udhuluha bisalamin aminin. Udhulu kudu asup aranjeun kabeh ka surga bisalamin kalawan salamet aminin tur aman. Wa nahwa dalika jeung kana saumpamana ieu ayat. Pain kosoda maka lamun ngamaksud ieu nu junub jeung nu haid ghairul Qur'ani kana salianti Qur'an lam yahrum maka teu haram ieu dalik. Wa idalam yajida jeung di mana-mana henteu manggihan ieu haid jeung junub al makana cai tayammama maka tayamum ieu nu haid jeung nu junub wajaja jeung meunang lahuma pikeun nu haid jeung junub daun al-qiraatu maca. Pain ahdasa maka lamun hadas ieu jama bada dalika sabada tayamum lam tahrum maka teu haram malaika jama naun al-qiraatu maca Qur'an. Kama lau igtasala saperti yen lamun adus ieu jama summa ahdasa terus hadas deui jama.
sumala farqo terus teh bedana baina ayakuna antara yen kabuktian naon tayammuhu tayamumna jalma li adamil mai karena teu aya cai pilih hadori di lembur afi safari atau dina keur tempat perjalanan. Palahu maka etep menang keur jalma ayakro arieun maca jalma Al-Qur'ana kana Qur'an ba'dahu sabadana ieu tayamum. Wa inah dasa jeung sok sanajan hadas ieu jalma. Maksudna lamun teh mah di mana-mana ngomong ieu jalma nu haid jeung jalma nu junub ka manusia ngomong hud alkitab bikuah atau ngomong udhuluha bisalamin aminin atau saumpamana ayat-ayat neme. Lamun teh mah ngomongna hud alkitab bikuah atau udhuluha bisalamin aminin heg nu junub jalma nu haid jeung nu junub ngomongna teh ngamaksud kana lian Quran nu dibacana teh teu niat kana Quran tapi niat ngomong kana salian Quran nitah nyokot Quran kitab misalna lam yahrum eta omongan teh henteu haram tapi lamun ngamaksudna niat eta kana maca Quran maka eta hukumna haram. Terus deui wa idalam yajid almaa tayamama. Terus weh lamun teh mah ieu nu junub jeung nu haid teh bagian adus manehanana henteu manggihan cai tapi ku tayamum ganti weh ku tayamum manehna teh wa ilam yajid almaa tayamama tayamum we nu haid jeung ninipas teh santos tayamum jajalahu ma'al qiraah maka menang ke nu haid jeung nu junub santos tayamum gaganti adus tadi menang maca Quran. Pain ahdasa ba'da dalika kumaha terus we hadas sabada tayamum tadi teh pan geus naon tadi teh geus adusna adus tina naon adus gaganti adusna tayamum gaganti adus maka menang maca Quran. Aipek terus wetos tayamum teh gaganti tina adus teh hadas. Gambaran hadasna teh itu batal wuduna. Maka lam tahrum alaihi al-qiraat. Maka teu haram keur manehna maca Quran kapan can adus. Sok sanajan can adus pan digenti adus kunaon ku tayamum matak tayamumna gaganti tina adus karena teu aya cai. Terus we manehanana teh hadas itu maka menang maca Quran. Kamalau iktasala summa ahdasa teu aya bedana we seperti zaman nu junub teh pan haram maca Quran, zaman nu haid haram maca Quran terus we adus, setelah adus wudu terus manehna teh batal. Pan setelah adus zaman nu haid zaman anu junub adus geus adus wudu terus we beres wudu teh menang maca Quran. Terus we jalma anu naon teh jalma nu junub teh geus hadas berasa menang maca Quran. Terus we batal wuduna menang maca Quran menang sabab geus adus tanya kitu deui. Jalma anu junub jalma anu haid heg teu aya cai gaganti tina adus tayamum maka menang maca Quran. Terus we hadas maka ku hadasna ieu tetep manehna menang maca Quran. Summa lapar ko baina ayakuna tayammumuhu li adamil ma'i fil hadari au fi safari. Nya kitu deui teu aya bedana. Ya kaliwat. Summa lapar ko baina ayakuna tayammumuhu terus teu aya bedana antara tayamumna jalma. Teu aya bedana antara tayamumna jalma karena teu aya cai. Tayamumna teh kusabab teu aya cai gambaran di lemur atawa tayamumna teh teu aya cai kusabab di keur perjalanan keur nyanyabaan maka palahu aya qira'a al-Qur'ana ba'dahu menang keur ieu jalma maca Quran sabadana ieu tayamum wa in ahdasa sok sanajan manehna hadas menang deui maca Quran teu menang sote nyabak Quran lamun geus hadas mah ai maca Quran mah hukumna menang sok sanajan manehna geus lamun manehna geus tayamum sabab tayamumna gaganti adus. Wa qala ba'du ashabuna in kana fil hadar
Wa qala jeung nyarios sabadu ashabuna sapalihna ashaburang sadaya ingkana lamun kabuktian jalma fil hadori di eta di lemur salat maka salat jalma bihi ku ieu tayamum wa qara'a jeung maca jalma bihi ku ieu tayamum fi salati dina salat wala yajuju jeung teu meunang naon aya qro ayeun maca jalma horija salati di satu saluareun salat wa sahihu jeung ari numutkeun kaul sahih jawajuhu eta meunangna ieu aya qro'a kama qodamna saperti geus ngaheulakeun urang sadaya hukana emak lianna tayamum karna sanyana tayamumahu karna sanyana tayamumna jalma koma eta ngadeg tayamum koma gusli dina patempatan adus. Jadi nurutkeun ashab urang sadaya lamun kabuktian ieu jalma teh di lemur maka salat jalma tayamum tapi di lemur maka salat ieu jalma ku eta ku tayamum jalma junub hayang salat tayamum berganti tina junub wa qara'a bihi fi shalah jeung maca deui jalma ku eta tayamum maca jeung diku tayamum dina salat meunang wala yajuju ayaqra'a horija sholati pan dina lemur mah meunang salat turu dina salat meunang babacaan Quran meunang sabab dina sajeroning salat sabab tayamumna gaganti tina adus rek salat kumaha lamun beres salat maca Quran punten dina beres salat maca Quran di luar salat maca Qur'anna sabab tayamum mah teu meunang dua pardueun wala yajuju ayaqra'a horija sholati teu meunang ieu jalma maca Quran di saluareun salat gambaran beres salat tadi manehna salatna teh ku sabab geus salatna teh lain ku adus tapi ku tayamum tah beres we salat keur salat mah maca Fatihah maca Quran dina keur maca surat itu meunang beres salat likum beres salat terus we muka Quran maca Quran wayahna eta mah jadi henteu teu meunang la yajuju ayaqra'a kharija sholati teu meunang sanah maca Quran di saluareun salat sabab tayamum tadi mah tayamum keur ngameunangkeun nawaitu tayamuma listibahatis sholati tayamumna teh niat karena ngameunangkeun salat lain keur ngameunangkeun tayamum atuh kumaha lamun hayang maca Quran wayahna kudu tayamum deui tayamum pikeun meunangkeun maca Quran tapi aya deui pendapat anu sahih wa sahihu jawajuhu nurutkeun ka sahih mah sana eta hukumna meunang maca Quran di saluareun salat kama qodamnahu saperti perkara nu geus ngaheulakeun urang hayang kana ieu perkara mangga ihtilafnya eta mah aya nu majerkeun teu meunang aya nu nyebutkeun meunang nurutkeun ka sahih di dieu mah hukumna meunang naon margi nampangna meunang alasan ieu sahih margi li anatayamamahu koma makoma gusli pangna alasan meunang karena sana tayamumna jalma eta teh ngadeg dina tempat ngadegna adus jadi tayamum teh gaganti tina adus gitunya tayamum gaganti tina adus ngan kade dina adusna dina tayamum teh ulah niat nawaitul gusla jadi nawaitu tayamum nawaitu tayamuma listibahatis sholati gitu kan nah walau tayamama al junubu pen laut walau tayamama jeung lamun tayamah tayamum sa al junubu jamanu junub sumaroa terus ningali ieu junub ma'an kana cai yal jamu maka mistihu ka junub naon istimaluhu makena ieu cai painahu maka sanyana kalakuan jeung tingkah ya rumu maka haram alaika ieu junub naon al qiraatu maca Quran wajami umajeng sakabeh perkara yahrumu nu haram ieu ma alal junubi ka jamanu junub hatta yagtasila sahingga adus ieu junub maksudna lamun jamanu junub tayamum jama junub teh tayamum henteu adus ada eueuh cai yeuh arek ku tayamum we barinya tayamum itu santos tayamum sumaro amaan geus tayamum teh terus ningali cai lamun geus tayamum hek ningali cai ya jamuhu istimaluhu wajib ieu jalma nu tayamum tadi karena tayamum menaku sabab aya cai
wajib manehna kudu make cai, berarti wajib kudu adus. Kulantaran manehna wajib istimaluhu makena ieu cai, yahrumu alaihi alqiraah, haram keur manehna maca Quran. Haram maca Quran kapan geus tayamum geganti tina adus, sabab ningali naon? Tayamumna ku sabab teu aya cai, dabongan ieu mah geus ningali cai. Mata ku sabab ningali cai hik manehna can adus, jadi haram manehna maca Quran. Wa jami'u ma yahrumu alal junubi hatta yagtasila. Nya kitu deui, haram sakabeh perkara nu diharamkeun ka jalma nu junub, haram ka eta jalma nu junub sok sanajan manehna geus tayamum. Naon sababna? Sabab manehna tayamumna teh ku sabab eueuh cai, kari-kari ningali cai. Wayahna manehna jadi haram salagi acan adus. Mata kudu adus heula hatta yagtasila. Walau tayammama jeung lamun teh mah tayamum ieu jalma, wa sholat terus jeung sholat jalma, wa qara'a jeung maca jalma, summa aroda terus ngamaksud jalma atayammama kana tayamum, li hadasin karna hadas, aw li faridatin ukhra atawa karna fardu nu sejen, aw li ghairi dalika atawa pikeun salian tinu kabeh, lam tahrum maka teu haram alaihi ka jalma naon alqiraatu maca Quran. Maksudna lamun jalma tayamum berarti tayamumna teh ku sabab naon? Teu aya cai ieu mah. Walau tayammama lamun tayamum jalma, washola jeung salat jalma, wa qara'a jeung maca Quran jalma. Jalma teh tayamum tos tayamum salat maca Quran. Bari summa aroda atayamuma lihadasin, terus ngamaksud jalma kana tayamumna teh ngamaksud lihadasin, itu karena hadas tayamumna teh, atawa tayamumna teh li faridatin ukhra, tayamumna teh rek ngalaksanakeun fardu anu sejen. Sabab hiji tayamum mah teu meunang dua kali fardu, kudu sakali saparduan. Auli ghairi dalika atau tayamumna teh salian ti anu kabeh teh, maka lam tahrum alaihi alqiraat, maka teu haram keur ieu jalma maca Quran. Jadi jalma nu tayamum tadi terus salat terus maca Quran, terus maksudna terus manehna teh ngamaksud tayamum deui, tayamumna teh kana hadas atau tayamumna teh kana rek ngalaksanakeun hiji fardu, tah teu haram keur manehna anu tayamum tadi teu haram maca Quran, sabab tayamumna aya ngalaksanakeun tayamum deui teh kusabab rek ngalaksanakeun fardu anu sejen. Hada ari ieu law tayammama wa shola wa qara'a wa etari hada al madhabu sahihul muhtaru, eta pendapat madhab anu sahih anu terpilih. Wapihi jeung eta tetep dina hada wajhun ari aya jalan libadi ashabina pikeun sapalihna ashab urang sadaya annahu sanyana ieu hada yahrumu eta haram ieu hada, wa huwa ari ieu yahrumu dhaifun eta pendapat nu dhaif, pendapat nu lemah. Jadi ari ieu law tayammama sholat qara'a roda teh eta teh madhab sahih anu terpilih, pendapat sahih anu terpilih. Tah dina ieu pendapat sahih anu terpilih teh jalan sebagian ashab urang sadaya saanyana itu lamun tayamum terus salat maca eta teh hukumna yahrumu, mu berpendapat haram gitu. Haram naon? Maca Quran kusabab geus tayamum teh wa huwa dhaifun, eta teh pendapat anu lemah. Amma idalam yajid anapun di mana mah teu manggihan saha al junubu jamanu junub ma'an kana cai, wala turoban jeung teu manggihan kana taneuh, fa innahu makasanya nu junub yusolli eta salat nu junub lihurmatil wakti kana ngahormat waktu, ala hasabi halihi netepan kana ngitung-ngitung tingkahna ieu nu junub. Wa tahrumu jeung haram alaihi ka ieu junub naon alqiraatu maca Quran kharija sholati di saluareun salat. Wa yahrumu jeung haram alaihi ka ieu nu junub naon ayaqra'a maca ieu junub fi sholati dina salat makana perkara zada nu ngaleuwihan ieu ma alal fatihati kana Fatihah.
Anapun di mana-mana henteu mangihan ieu zamanu junub manehna teh hayang adus maneh areng adus cai teu mangihan wala turoban kana taneuh ge teu mangihan eueuh taneuh nu alus meureun nya ieu cai eueuh ieu teh taneuh oge eueuh kumaha atuh wajib salat painahu yusolli li hurmatil waqti wayahna manehna kudu salat salatna karena ngahormat waktu ai ngahormatna waktu salatna teh ala hasabi halihi kumaha ngitung-ngitung tingkahna ieu manehna ngan kulantaran tadi salatna teh salat li hurmatil waqti manehna can adus tahrumu alaihi alqiraah horija salati haram keur manehna maca Quran di saluareun salat bahkan yahrumu alaihi ayyaqra'a fi sholati majada alal fatihah haram deui keur jalma anu can adus tadi henteu tayamum oge salatna ku hurmatil waktu ngahormat waktu haram maca Quran dina salat salian ti Fatihah berarti teu meunang maca surat nu wajibna we gol maca Fatihah jadi ulah ngaleuwihan kana Fatihah itu panginten hadirin sadayana rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin nu ngupingkeuna mangga tutup sasarengan ku doa majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.